Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangparkeun nami abdi di Masjid Saputra di kelas 11 IPA 3. Mangke bade mamparkeun biantara anu judulna Ika Cinta Musik Kabudayaan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru anu kusim kuring Dipa Muhammad ke Kalampung dan rancangan sadayana langkung ti payun mangga urang sami muji syukur ka Gusti Numaha Agung. Mugi barokah sareng hormat mantena urang tiasa riung kurung dina kesempatan ieu. Hadirin sadayana dina daget ieu simkuring bade nepikeun ngenaan watak budaya Sunda. Ari Sunda teh asalna tina kecapsu anu artina alus anu ngabogaan unsur kana kasayan. Watak Sunda anu kusimkuring dipika maksud nyaeta cager, bener, singar, jeung pinter. Nanti kecerdasan teh menurut pisan nyaeta gumilan dina penampilan, tapi aya dina mana urang Sunda sadaya. Dina kahirupan urang Sunda seueur pisan kabungahan seni jeung kabudayaan. Salah sahijina nyaeta tarling. Tarling singkatanna dina gitar suling. Mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura Jawa Barat zaman Belanda tahun 1875-an. Tarling pepek ku sarupaning kamoyan. Aya seni saripti jeung tari topeng minangka muka di acara marang muncak bulan hajatan teu di desa teu di kota. Masyarakat rea nu nanggap tarling. Harita tarling kahitung anu pangpayuna. Dogan kuno boga hajat pangaruh di dangdut anu diwanokeun dina taun 70-an. Ngajadikeun tarling direformasi jadi tarling organ, tarling anu merlukeun modal gede. Bukti dieu kesenian tarling putih kadesek ku kesenian modern pangaruh tina globalisasi jiga musik pop jeung rock. Seni gitar suling atawa tarling Cirebon anu fungsi di pikaresep kiwari ukur wawasan lagu lan ukur kadenge dina kaset komo sanggeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Para hadirin sadaya, urang teh kedah ngiring memulai kesenian anu jadi